Tanya gitu sing baru ringkap bulu punuk tetes sora naon eta gedong jalan ke gedong ngolongkong teh katutu pembalasan cicing di alam marakayangan ku bumi hantri tampi ku jagat dari tarima komo lamun kudu kawasa saha nu nyiksa teh geuning amal perbuatanana ari pangeran mah moarek nyiksa jeung ngaganyar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana eta siksaan sareng ganjaranana dunya tenulungan geuning nu bakli buk harta kakayaan teh aya paedahna pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh kelas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan mana melaanana pangkat teh gaya nya tepinu tadina resan dieu atuh di dunya teh kadar diumarakeun walila hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal ke Jawa maot pinggaranana teh kasaha datang sanurek nampa urang ka mana jalan poe naon ini naon rek dibawa sumohon iwa ti amal perbuatan hade anu bakal ngaganjar urang nganterkeun ka alam kanikmatan sumohon nu mawi di dieu silakan jeung salamet da jalma teh kumantung kana amal perbuatanana ujung